Aduh, hese amat sih ingat sukun benang. Pusing lah kebe kulit kena semailan. Libur kuliah kesel, asup kuliah pula pelempang nak ripuh Siti. Ih si boy kamananya tumben dau kai main. Waalaikumsalam. Siang boy panjang umur nak karak diomongkeun langsung datang. Siap kenalan main banget pusing amat. Wah biasa bae boy. Gimana sih ya? Sugan teh mah makan nu aing karosol sorangan bae. Atuh teh ieu mah mai. Buku aing kaputan baju, tapi hese ngasupkeun benangna. Poin tinggalkeun bae. Bae. Main dulu yuk. Hayu. Tapi aing warna hejo. Oke. Yuk. Bang, seprek. Kalpan yang kritik ponteng. Bang, alsi ya sih mah ke alpa ge hang ni isi nya hang ge. Geus dieu di dia ulah ulpa alpa naon. Geus cek aing ngomongin main remi urang. Atuh hayu bae mah main remi duaan. Heuh tapi nanya si Buluk jeung si Junet kemarana ye? Nyaho kemana meureun teu nempo-nempo. Si Buluk mah ieu pastina mah dikurung embe. Amun si Junet pastina mah ieu jeung si Bos Midun torek. Aya bae si Junet beungar henteu. Paling dicerekanan ku Bos Midun. Paling ge. Geus lah, nungan layan heula. Boy, nah dari duaan bae. Ngomong bae dari ya. Sia ngomong sembarangan bae, normal keneng mah. Oh iya, ang digebugan teureun-eureun beureun sia ku aing. Pancaria mah jomblo, boga pangkat deh jomblo senior. Ih, jadi golong dia ku aing. Sia ya ulin mau kopi burung dia. Geus tadi tuh bener beli kopi sih ya. Ya sia mah aja tong mana naon ulina susah. Teu boga duit teh mah. Lah, sia mah hirupna teu boga duit bae. Geus gerak ka dieu pencetan nya. Ih, tayang amat aing. Tah si koprek tah. Pan sia kalah ka aing. Geus ulah lo ngomong, gerak ka dieu pencetan nya. Aing Rese bae dia. Jang dia. marem. Aduh, ngeunaheun lu. Bedas belah dia ya. Aduh, nyeri awak amat ieu nya. Kana bos heula kitu aing nya. Bebeja. Nek libur heula. Katok aing unggal poe leungit hiji. Non elasun kitu di lemburnya. Nah, itu bos aing. Loba amat eta kotokna. Keun eta lasun. Panggih mah digoreng ku aing. Bos. Bos. Woi, bos. Di geroan ada dek ngilup. Ned, kira sia datangna. Geus aya setahun mah, bos. Ini nek libur heula nya, moal ke kebon. Nyahoan bae dia katok aing leungit. Nyambung amat sih. Bos, kami moal ke kebon, ndek libur. Buku aing teh nyaho ka mana bae ya katok aing kulasen kitu nya. Ih, bodo amat, nek ku lasun, nek ku sero. Doangna ieu kudu dipager ya. Lah, sutradara lieur aing mah dipasangkeun jeung nu torek mah. Dia mau ke kebon kitu. Moal ndek libur heula. Bangges, ulah loba ngalawina. Lain, bodo amat. Itu yang hari di jalanna. Aing menang. Eleh. Makanya siap belajar ke aing ya main ludo. Aing. Main geus heula nya, aing lanjutkeun ngopsan heulan. Jadi sun pake agilunya karosol aing di imah. Geus. Ayo. Ke aing teu penawak heulan. Ayo. Bang, aing orang heulan ya, bayar hutang ale-ale kamari. Ih, saya mau hutangan bae ieu, geus gerak ditu. Tanya.
Coba hulu ya. Aduh. Geus semara rehe ya lembur ya kemarin ya baru dak aduh. Belum ini masih yang rame mah tuh. Asia mang dicari kanan maing meren ngeblog. Si Maya tuh, si Moya kemana ya? Woi blog, can angges goblok sini ke mana? Ih, blow on. Maya, arek kemana? Tuh, arek ka warung. Si Moya kemana, Maya? Aya tuh di imahna. Cenah mandek ngaputan. Mai, ulah lo bate ngomongin si buluk sia. Sing digayam. Poha ke sia. Goblok amat sih dia. Nah, kemana gitu Maya? Dek ka warung. Oh nggak sekira kan itu, ulah kebal-kebal izin si buluk. Sing digayam, ulah kebel-kebel ngobrolna. Gerakan itu Maya. Jangan besi ya, mesti digayam sih aku aing. Maya dek ka warung heulanya. Oh silakan itu. Maya, hati-hati ya. Mwah. Ih, najis aing. Kang Carang, sini kemana? Aku kepo sih ya. Najis, aing nurut sia, Kang Carang. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Hih, sia, suang sayang najis aing. Mana yang beb? Hih, sia, teu kajeluk kitu aing keur naon? Eta ayang beb gitu amat. Nek kaputan baju, tapi hese ngasupkeun benangna. Oh enggak, aman tuan, dia. Emang sia bisa lu ngasupkeun benang ieu kana jarum ieu? Tenang, bisa, aman. Oke hayu. Budak tuh, sabarkeun ah. Hei, kenalan sih dak. Jelema susah deh, jol-jol lah ieu ka dia. Seteng ajakan jelema susah ge. Ayo, geus mending main remi aing kurang hiji ya. Jeung teh Remi. Bisa, ayo remina. Aya, tenang, ayo, kayak Soal bon. Bentuk. bisa lah. Ya. Pulpen geus saya lengkap. Ini tinggal main orang. Segera naik kurang gerak main. Kira dita. Ayo. Lulusan. Tapi yo, main remi kurang hiji ya. Bakaran be yuk. Ang saya segera kocok. Geus. Bentar aturannya. Bentar lah. Ayo. Kenan dari adak. Nek permainan yo. Pemakan boneka Barbie. Jelema bolot datang. Ajur dunia perfilman mah. Nen, bosia tuh. Lah, pusing lah dak. Ulah diajak ngomong teuing lah. Doain kanjang mah, aing ilu jangan kayak ngorek keneh. Nganjang bae ka ditu sorangan. Karta. Jaku teh nyambung sekira mending Remi ka dia yo. Remi. Kedoi penting be kanjang mah, barang keneh kori mah. Lajim. Gas di radio yo, urang Remi. Jadi kuning lah. Oh, sayu lawan aing lah. Ih, senal heula ta, lepas ke senal jadi kotokan eta. Oh, sendal. Oh. Ayo. Kumaha sih hayangna? Hayu. Pun ya si bolot, nyusahkeun bae lah. Acak bae. Stager kocok. Urang Remi urang. Bukuna mana bukuna? Ya. Lu anca-anca ge soalnya lobang nabiti bikin salah asup si buluk jeung si Sayang tenang bae iga anca-anca tuh kan meleset atuh cicing ya udah usik bae Yo, jadi Sia wani mulang lawan aing dah. eta tibalik. Eta Remina tibalik. Cenah ngarti kumaha kitu. Udah seduh gambaran. Segera jalan. Tungguan lah si kontrak lah jalan. Ampun aing mah. Bodoh. Woi, si buluk tuh karena si Emboy. Atunan urusan aja kami. Bodoh teuing. Sidik lu Remi. Teu meunang bikang mah pamali khusus lalaki ieu mah. Tempo tuh si buluk jeung si Emboy ke Gimana nu kado kotok?
Bos, lain ngaduk kotok. Kikiran. Lain ngaduk kotok. Etanan sih. Nah, si Ngerti yang mah. Itu si Buluk jeung si Emboy keur kiku-kiku. Bener sih ya. Oh, ulah fitnah sih ya. Dia pamali. Lah, piraku si Emboy daekeun ka si congcorang. Ih, serius aing mah. Geus hayu urang gerebeg. Beus kabur ka nyaman RW. Bahaya. Enak sih, bang seru amat ya. Lain, ulah lo ngomong. Geus hayu ilu. Ayo. Geus tah geura asupkeun. Ih, Tuh kan. kan. Basuhan lan eutik. Bener ini kalau enak si Buluk nih. Anu hesa budak. Tadi Tempota. Ih, si Buluk itu mah. Geus hayu urang gebugan bae, motoran ngebul eta mah lain dah. Ayo. Ieu dia buluk. Goblok anjing. Enak batur. Ih, Punan gon ibrak, punan gon. Ayo kalau kena Sukuna. Punan gon. Sebelah itu. Oh, dia. Anjing. udah. Aing tadi jeung si Buluk di naon, Boy? Nah, sih ya ngokotoran lembur bae sih ya. Hah? Motoran lembur. Orang si Buluk mantuan Emboy ngasupkeun benang kana jarum. Oh, sugan teh mah. Siapa mere infona terjelas, modal anak batur. bakalan tanya heula ge. Oh, ampura induk, ngomong dikit tadi.